Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Rehan Iza Maulana ti kelas 10 PES 4. Dengan ieu abdi bade nyaritakeun salah sahiji carita babat nyaeta babat godog Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktos Kian Santang ngadehes karamana. Unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasawuran putrana kitu. Prabu Siliwangi got bae nyaoran para ahli nujum kerajaan. Menta bombolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasapten Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige, teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Cok eta aki-aki. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasakten Tuang Putra. Tapi eta jalma teh jauh ayana di Nagri Mekah, ngaranna Baginda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Pok Prabu Siliwangi balik nanya, aneh pisan. Samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit. Duka ka mana ngilesna? Di harita Kian Santang teu geunah cicing. Hayang geras gok patepung jeung jalma nu ngaran Baginda Ali. Hayang geras tarung jeung ngadu jajaten. Di jiwaktos Kian Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi. Seja miang ka Nagri Mekah. Rek nepungan anu ngaranna Baginda Ali. Sanggeus diwidian ku ramana gejik bae Kian Santang indit ti Pajajaran ka Nagri Mekah. Bubuhan jalma sakti Kian Santang lempangna teh napak kencang. Nyaeta lempang dina kulit cai. Nyak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka Nagri Mekah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiyuhan handapeun tangkal korma. Pok Kian Santang nanya ka eta aki-aki, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Baginda Ali teh?" Eta aki-aki teh kuku melong. Neges-neges kanu anyar datang. Sa ujang teh, kok aki-aki malik nanya, "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Baginda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." "Oh kitu. Yuk atuh tutukeun aki." Cek eta aki-aki ngajak indit ka Kian Santang. Kian Santang nutupkeun. Tapi kakara oge sababaraha leungkah, aki-aki teh pok nyarita, "Ai, itek aki tinggaleun. Cing panyokotkeun ujang." Kian Santang guat balik deui. Maksud rek manyokotkeun itek, ari itek si aki teh nancep di deket tangkal korma. Barang eta itu dicabut, kasabet pageh. Kian Santang nyabut deui beki bedas, angger bae teu kacabut. Kian Santang mapatkeun ajian, nyebut deui
eta itek satakel tanaga aneh pisan lain itek anu kacabut teh tapi kala sukuna ambes kana taneuh kitu jeung kitu bae unggal Kian Santang nyabut sukuna kala beki mebes Kian Santang geus ngopot kesang tapi eta itek anggar teu bisa kecabut manehna mimiti boga curiga yen eta aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samania kakitu aki-aki teh geus aya gigireun sasayanana Andika teh ki ceuk Kian Santang temu lungse si Aki ukus seri ditanya kitu teh nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali ngadenge kitu ngumpuyuk bae Kian Santang nyukup kana sampean Bagenda Ali manehna taluk sadar yang kasakten dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkan jeung ilmu kawedugan Bagenda Ali kawa taluk sumara diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda ceuk Kian Santang tapi Andika kudu ngucapkan syahadat heula asup ke agama Islam wawan Bagenda Ali ti harita Kian Santang asup agama Islam sarta terus guguru nguip bag-bagan agama Islam di negeri Mekah sanggeus ngarasa cukup ngarap ilmu di negeri Mekah Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran ku Bagenda Ali di Widian kalian dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkan agama Islam di Pulau Jawa aya dua rupa barang anu dibekelkan ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an Kian Santang mulang deui ka nagrina asalna Pajajaran nyebarkan agama Islam teu saeutik kahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam ari ramana nyaeta Prabu Siliwangi kekersaeun ngagem agama Islam dibarengan ku sawantara prajuritna Prabu Siliwangi ninggalkan Karakton ngungsi ka hiji tempat di Pakiduan Garut cek sakaol di dina anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud ari para prajuritna minda rupa jadi mau cekap sakitu anu tiasa ku abdi dihaturkan hapunten bilih aya kalepatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.